angge bahasa Jawa, tah ayeuna mah urang carita angge bahasa Sunda. Nah, ieu teh biasana mah sok kaanggonya ku umur kali kelas 2, kelas 3, kelas 4 ge rata-rata kadang-kadang lah ya. Sok aya geuningan di piwarang sok ngadamel kelompok peragakeun ieu drama. Si kabaya nyolong nangka, si kabaya jeung Nyi Iteung, si kabaya ngalatutut, si kabaya jeung mitohana. Banyak pokoknya namanya biasana sok itulah kumaha be aya budak sakola ya. Nah, ayeuna abdi bade nyendak judul si kabayan ngalanangka. Hai urang lanjutkeun we nya. Hiji mangsa si kabayan dititah ngalanangka ku mitohana. Nu kolot ngalanangka teh kabayan, ceuk mitohana. Kenceling weh si kabayan teh ka kebon, nyoren bedog rek ngalanangka. Barang nepi ka kebon, si kabayan ulak ilih kana tangkal nangka. Geus kitu, manggi nu geus kolot hiji tur gede pisan. Tuluy wae diala. Tapi barang rek dipanggul, kacida beratna. Wah, mal kaduga ieu mah mawana, pikir si kabayan teh. Tuluy nangka teh ku si kabayan dipalitkeun ka walungan. Jung wae balik ti heula, da geus kolot ieu, ceuk si kabayan teh nyarita ka nangka. Barang nepi ka imah, si kabayan ditanya ku mitohana. Kabayan, mana meunang teu ngalanangka teh? Meunang atuh, nya gede, nya kolot deui nangkana, tembal si kabayan. Cik mana atuh ayeuna nangkana? Mitohana nanya. Har? Nah, can datang gitu. Apan tadi teh dipalitkeun da dititah balik ti heula, cek si kabayan teh. Ari maneh bodoh teh mani teung-teuingeun kacida. Moal enya nangka bisa balik sorangan, mitoha si kabayan keuheulun pisan. Wah, nu bodoh mah nangkana, geus kolot-kolot ge teh nyahoan jalan balik, cek si kabayan teh.